Tah palawargi aya nama jalan ieu teh jadi saya yang lecir namanya ti payuma ieu teh viralnya di sosial media atau di medsosnya. Ieu teh aduh jalan teh susah pisan dilewatinya. Ieu teh di wilayah Desa Pada Senangnya. Aduh gercep pisan nih Pak Kadesna. Langsung di hot mic ngegeleser di dieu mah. Kumaha di tempat kalian? Pokoknya mah enakeun pisan. Tah nya tuh jadi genah euna mah jalan ieu teh. Baheula mah aduh di dieu teh nya viral itu jalan viral itu nya. Di sosial media teh da wah seueur nu ngupload. Ayeuna mah jadi ngegeleser. Wah pokoknya mah kalian teh enakeun pisan atur nuhun Pak Kades. Geura orang cobian tuh jalan ngegelesernya geunaheun ayeuna mah di dieu teh.